Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sinarang syukur urang panjatkeun ka hadirat Allahu subhanahu wa ta'ala. Sholawat sinarang salam anu salawasna ngucur ka junjunan urang sadayana, junjunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neraskeun deui dina perkawis nolak ayat-ayat Allah anu seueur ti para ahli dina perkawis ilmu hakikat tina ahli teori. Janten seueur anu nolak kana perkawis ma'rifat teh ditolakna ku teori anu dipercaya ku eta jalmi. Akhirna jadi anu syariat anu kamari ku abdi didugikeun, anu syariatna ditolak langsung wae kana hakikat. Sedengkeun ayat-ayat Allah teh manglapis-lapis dimensina, sareng ayat eta teh kudu kaalaman ti awal dugikeun ka naekna fase-fasena proses ngaraketkeun diri. Aing ngaraketkeun diri teh beuki raket, beuki caket, beuki kenal ka Allahna, sanes ngaraketkeun supaya ngudag katenangan, ngudag rejeki, ngudag anu jadi kana hawa nafsu dunia. Jadi ngaraketkeun didinya teh supaya leuwih caket, supaya leuwih kenal deui ka Allah. Tapi seseueurna jalmi nolak ayat-ayat eta teh anu ku sim abdi dina katerangan anu kamari, jadi rumasa parantos apal kana teori perkawis ilmu ma'rifat, ilmu hakikat anu hasil bacaan, hasil tina olah akal, keyakinan anu hasil tina bacaan eta meunang dirasa-rasa. Akhirna anggapanana Rasul aya dina diri urang, Allah aya dina diri urang, sedengkeun ngadugikeun katerangan eta teh dimensina ku urang kedah kaalaman heula. Sabab dimensi Rasul anu aya dina diri sareng Allah anu aya di balik diri urang eta makomna anu sanes makom awal, tahapan anu luhur, tahapan anu parantos lebet kana dimensina. Ibaratkeun urang perjalanan nuju ka Jakarta teh, urang nyorang heula kota-kota sapertos lamun jalurna ti arah wetan, urang bakal nyorang ibaratna kota Subang, kota Purwakarta atanapi Cikampek. Tah urang lamun nembe dugi Purwakarta atanepi nembe dugi ka Cikampek, urang ulah bakal ngadugikeun kota Jakarta. Sabab naon? Sabab lamun urang ngadugikeun kota Jakarta tapi urang nembe dugi Cikampek, berarti urang ngabohong, berarti urang ngahayal. Sabab urang karek nepi Cikampek parantos ngaku-ngaku dugi ka Jakarta. Tah eta teh kakaliruan jalmi kusabab ai maca mah gampil. Ngartikeun ilmu hasil bacaan kajian eta mah gampil. Urang nepikeun ibaratna parantos dugi ka Amerika misalkeun, eta kacida gampilna. Tapi lamun ku urang dilakonan anu sabenerna ngajalanan urang hoyong dugi ka Amerika kacida hesena.
janten tah kakaliruan jalmi teh kitu akhirna nolak akibat tina sering maca dirasa-rasa ku manehanana ku jalmi eta akhirna parantos ngarasa Rasul aya dina diri urang, Allah aya dina diri urang, akhirna alim milarian guru, milarian ilmu anu salaresna sedengkeun sagala rupa ilmu ge kedah ngalangkungan praktek. Sabab upami urang ngahayal mah teu kudu urang guguru, upami hoyong ngahayal mah kunyalira oge tiasa. Tong boro dina jalmi anu resep dina kajian syariat, malah dina kajian hakikat oge jalmi teh henteu sadar yen dirina teh masih dina bacaan, masih dina kayakinan anu dihayalkeun, anu can kaalaman tapi parantos ngarasa dugi, parantos ngarasa tos apal kana dirina, sedengkeun eta masih kacida jauhna. Upami parantos lebet kana ilmu tarekat anu praktek di awal dugikeun ka tahapan-tahapan anu salajengna ngalangkungan perjalanan rohani dina ngarakeutkeun diri nyuktruk cukang sirotol mustaqim eta. Rupina sakitu heula tisim kuring. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.